ulah dihalangan ting sabudaya. Kedah kumaha mapalerkeun ieu hate dumadakan ka anjeunna nyantel bae hiji kamelang mitineung hiji pudunan nu katelah pudunan cikole pisan lebah dinya salira mentang kena ket beri audio anu bager nemus rasa sumeleket sasaura can bae pika isinen muntos heureuy teu sangka pikayunan Tunuantos kita cinta nu dipicang-cang ngeharemos ikaeman langit lenglang bulan utang rasa kuliah tepang tresna di pudunan adin dan adi cikole kali dinten enji udang bakal deui terbang akomon mapalerkeun ieu hate dumadakan geranya haji ka manehna nyantel bae iki kamelang mitineung hiji pudunan nu katelah pudunan cikole pisan lebah lebah mana manehna mentang kena kelet mamah orai anu bager iya nemus rasa sumeleket sasaura sampai pika isinen mun tos heureuy teu sangka pikayunan asa-asa percaya ajak turu berajo dapat itu nu dicinta itu wartos cinta nu dipicangca ngehareos mikaeman langit lenglang bulan rasa kuliah tepung kresna di pudunan dinten tadi cikole kali luatan dinten enji urang bakal deui depan ieu mah
aja. Sekali aja aja. Lebah ayah situ bojong Cibodas Caina herang genyas bedi tuna ayah pila tempat panisan pila tempat panisan kalerena ayah kembang nu kerligang mekar loba kupu nu daratan nureknya resep mati nureknya sepadunan didinya urang tersucati nyedahkeun rasa cinta ka manehna nu moalaan sanajan katresna nulian sanajan loba bogoda urip tetep nikah cinta eker kuring moa bogoda sanajan ngelawan bogoda jang geus boga nu cinta kanjeun coba impian anjeunna kembang impian Neng Rati can bobo Neng Rati Ayah Neng Rati. Alhamdulillah salah satu putri tercinta di pangresana almarhum Kang Asep Darso ngerasakan nyumpingan dina wengi ieu tibeurang keneh nengnya atur nuhun geus Ayah Wawan ayah Jang. Lebadinya ayah situ bojong Cibodas Lebah mana? Caina herang genyas bedi tuna aya pila kepila tempat panisan ale kemana ale pila tempat panisan dereng-dereng